kieu wae urang teh cenah paribasa teh milik rezeki teh geus diatur Gusti Allah. Tapi bagian urang teh mana, Mang Dut? Ya bener ya rezeki mah diatur ku Gusti Allah. Nyari teh usaha mah nya moal rek datang atuh kudu usaha. Nya, tapi bisa usaha mah enggeus ieu teh Mang Dut, tapi gigi wae. Ku urang kudu ikhtiar atuh. Tah kamu ikhtiar mah oh Mang Dut puguh. Ya, alhamna teh eta. Yang puli-puli ngalaan ngamenyonan kaleng atuh. Duh ilah Mang Dut. Aya laku kitu dengan kaleng. Tadi kita ngalongok sawah batur, iraha urang boga sawah Mang Dut. Mah. Kok teu capek ngalongokan sawah batur atuh. Ya habis teu boga sawah sorangan sih. Ini usaha urang teh usaha ikhtiar karek rezeki datang. Ya, mas geus istiaranya enggeus. Beuti wae hirup teh. Bangun kurudet itu geuning pikiran teh. Ya kumaha tuh udah pamajikan ngambek wae. Bias teu boga. Budak ceurik hayang jajan. Yang ngarongsok atuh usaha. Ngarongsok naon coba saran ku Pandut. Usaha mah nya naon we asal halal. Puguhanna mah harese halal ge nama Mang Dut. Ayo urang ngobrol kieu Mang Dut, nunggu kopi-kopi acan, ada ka warung, da hujan ieu teh Mang Dut. Yang ngahutang coba tuh ka ditu atuh. Eta hujan Mang Dut, hujan. Aing mah dibere ngahutang kopi. Kamari bisa dibayar, utang wae. Udah atuh ngahutang wae. Ya kumaha tuh udah teu boga duit. Pan kamari ngalah bangkong. Buku eta aduh ngalah bangkongna kumaha da amplop kos kitu. Ngalah amplop kos kitu teh anu curi. Ya Ku coba ngahutang ka ditu coba dibere deui. ah era emak masuk ke gereneng mah udah bere hutang teh. Ada datang. Da kuring ge teu ngopi ayeuna ge. Emak teh aku mari ka hutang teh sok anu tadatan. Nurut eta teh. Tak bayar ge. Ya kumaha sih teh kamari arek ngobrol bangkong. Ya udah hasil, ada amplop nyuburi.